warahmatullahi wabarakatuh. Sadaya puji kagungan Allah numur bang alam. Sholawat sinareng salam mugi dikocorkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sareng bapak guru hormateun simkuring. Dinten ieu teh kalintang bagjana kanggo simkuring saparakanca, tapi deui janten dinten anu kalintang pikasediheun. Bagja wireh simkuring saparakanca tiasa lulus, sedih daapan simkuring saparakanca kedah ngantunkeun ieu sakola, oge ngantunkeun ibu sareng bapak guru. Mungguh waktos asa teu karaos jolna sareng miangna. Dina sawangan teh asa kamari simkuring lebet ka ieu sakola diasuh ku sepuh, teras milih-milih rerencangan, milih-milih kabetah sareng ngalalanyahan mikawanoh guru-guru. Ayeuna asa sajorelat pisan, geus dugi deui ka akhir taun katilu. Teu karaos tos 3 taun simkuring saparakanca sakola di dieu. Ayeuna kedah dikantunkeun. Salami 3 taun simkuring nyuprih ilmu di dieu, seueur pisan pangalaman-pangalaman anu moal tiasa dihilapkeun. Boh anu amisna, boh anu pahitna. Utamina pangalaman-pangalaman diajar sareng ibu kali bapak guru. Eta sadayana bakal teras nyantel dina paninengan, manjang hikmahna gede ajeuna. Atuh tangtos deui salami simkuring diajar di ieu sakola, seueur pisan paripola simkuring saparakanca anu matak ngajahatkeun manah ibu sareng bapak guru. Dalah ku simkuring saparakanca karaos pisan, maklum nuju kumincir. Namung karaos deui kumaha welas asihna ibu sareng bapa ngasuh barudak balangor sapertos simkuring. Kumargi kitu mugi ibu sareng bapak guru luntur galih kersa ngahapunten simkuring saparakanca. Ibu sareng bapak guru hormateun simkuring. Teu hilap simkuring saparakanca nyuhunkeun pidoa mugi-mugi simkuring saparakanca sing teras kersa junun diajar teras sumanget ngulik harti nyukcruk ilmu dugi ka jucungna. Ngarah naon anu dicita-citakeun ku simkuring saparakanca kahontal sareng tinekanan. Nedapi doa supados simkuring saparakanca ginulur rahayu. Tug dugi katiasa mandiri ngokolakeun hirup sorangan. Bapak, Ibu, wilujeng kantun, mugi kasayan Ibu sareng Bapak dina ngadidik simkuring saparakanca janten amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Da simkuring saparakanca tinangtos moal tiasa males kana eta kasayan. Mung bade neneda bae ka Gusti Nu Maha Suci, mugi naon-naon anu dipasikeun ku ibu sareng bapa kalayan ikhlas ka simkuring saparakanca dipulang ku ganjaran anu manglipat-lipat ageungna. Wilujeng kantun ibu, wilujeng kantun bapa, mung doa anu ku simkuring diteda sareng dihapunten anu kasuhun.